Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana, mangga anu nyana kita buka kitab Duratun Nashwihin halaman 274 al-majlisu rabi'a wa sab'una, majlis ke-74 ngabahas pi fadilatil udhiyati dina mertelakeun fadilahna kurban wa bayani takbiratiha sareng ngajelaskeun pirang-pirang takbirna dina ieu udhiyah. Surat Al-Kautsar. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna sa'nyana kami Allah, a'taina eta geus maparinan kami mere kami ka anjeun al kautsaro kana talaga kausar. Aya deui nu ngahartian kana seueur, nikmat anu seueur. Aya al khair tegasna kana kasayan al muprito al kasir anu banget seueurna, minal ilmi nyatana tina ilmu, wal amali sareng amal, wa syarafid daraini sareng mulia di dua tempat. Waruya sareng diriwayatkeun anhu katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon annahu sanyana Kanjeng Nabi ola ngadauh Kanjeng Nabi, innahu sanyana ieu kausar fil jannati eta di surga. Wa'ada geus ngajanjikeun ni kami saur rasulhu kana kausar saha rabbi pangeran kami, fihi eta tetap dina ieu nahrun walungan atau talaga khairun katsirun ari aya kasayan katsirun nu seueur, ahla anu leuwih amis minal asali tinimang madu, wasyaddu jeung leuwih banget naonana bayadon bodasna minal labani tinimang susu, wa abradu jeung leuwih tiis minas salji tina salju tina es, wa alyanu sareng leuwih leuleus minaz zubadi tinimang budah. Hapatahu ari sakurilingna ieu nahar ieu walungan al jabarjudu eta jabarjud, wa awaniuhu sareng ari wawadahanana, wa awaniyatun jeung ari pirang-pirang wawadahan minal fiddati tina perak, layad maunu moal bisa layad maunu moal dahaga saha manjalma syariba anu nginum ieu man minhu tina talaga kausar. Hadirin sadayana, gauh Allah dina surat Al-Kautsar, inna a'taina sanyana kami saur Allah geus maparinan kami al-kautsaro kana talaga kausar. Aya deui nu nafsiran al-kautsar teh kana pirang-pirang nikmat nu seueur. Itu ai al-khair maparinan pirang-pirang kasayan al-mupritol kasir nu banget seueurna. Nikmat tu seueur teh naon wae diantawisna minal ilmi nyatana tina ilmu, urang kengeng ilmu kengeng kanyaho ieu teh hakikatna ti saha ti Gusti Allah, wal amali urang bisa beramal midamal amal kasayan ieu teh pemberian kanikmatan ti Gusti Allah, wasarapi daraini jeung dipaparinan kamuliaan di dua tempat mata kerja manu iman jalma Islam hoyong bahagia hoyong bagja di dua tempat di dunia beh dituna bagja di akhirat. Dina riwayat sanes Rasul ngadauhkeun bahwa al-kautsar teh annahu fil jannah, bahwa al-kautsar teh talaga kausar teh fil jannah etana aya di surga. Wa adanihi rabbi fihi khairun kasirun, nu mana ieu talaga kausar Allah geus ngajanjikeun ka Kanjeng Rasul bahwa Allah ngajanjikeun ieu
Kanjeng Rasul bakal dipaparinan ku Allah talaga Kausar nu engke di surga. Di nu mana pihi khairun kasirun, nu mana ieu talaga Kausar teh, walungan Kausar teh eta teh pirang-pirang kasayan anu seueur. Kahebatan, kaistimewaan dina talaga Kausar di antawisna ieu walungan talaga Kausar ahla minal asali lamun dileueut caina amis leuwih amis tibatan madu. Rupana ieu talaga Kausar wa asyaddu bayadun minal laban, leuwih banget leuwih bodas rupana tinimang cai susu. Wa abrodu minas salji, leuwih tiis tibatan es. Wa alyanu minaz zubadi, leuwih leuleus tinimang budah. Bari ieu walungan talaga Kausar teh hafatahu azabarjud, sakurilingna ieu talaga Kausar teh pinuh ku barang-barang nu mulia, barang berharga nyaeta jabarjud. Wa awan minal fiddati, wadahan talaga Kausar keur ngaleueutna oge eta teh tina naon, tina perak. Ketika jalmi ngaleueut kana eta talaga Kausar, saur Kanjeng Rasul, la yadma'u man syariba minhu, sakali ngaleueut tina talaga Kausar maka moal haus deui ieu jalma nu ngaleueutna ieu talaga Kausar. Wakila jeung dicarioskeun deui ari al Kausar teh haudun eta talaga pihi di ieu jannah. Aya deui nu nyebutkeun tadi mah walungan, aya deui nyebut talaga. Di urang mah talaga teh situ gitunya. Wakila jeung dicarioskeun deui aya deui nu nyebut al Kausar teh auladuhu eta pirang-pirang putrakna Kanjeng Nabi. Watbauhu jeung jalmi-jalmi anu nuturkeun ka Kanjeng Nabi, ulama ummatihi atau ulama umatna Kanjeng Nabi, awil Qur'anil azim atau Quran anu agung. Itu pendapat-pendapat para ulama. Sahur tadi kembali dina ayat inna a'toina al kausaro, saanyana kami geus maparinan ka anjeun al kausaro kana talaga Kausar. Mun ka urang mah saanyana Allah geus maparinan ka urang teh pirang-pirang nikmat nu seueur. Urang nikmat sehat, nikmat hirup, nikmat wah seandainya dituliskeun kanikmatan Allah anu geus dipasihkeun ka urang. Seandainya tatangkala nu aya di alam dunia didamelkeun kolamna, mang cai nu aya di alam dunia termasuk cai di lautan didamelkeun mangsina keur nuliskeun nikmat Allah anu geus dipasihkeun ka urang, bujeng-bujeng katuliskeun kalakah seep manten naonna mangsina. Tapi ku seueurna nikmat ieu saur Allah teu aya deui saur Allah, pasholli li rabbika, maka kudu salat anjeun li rabbika ka pangeran anjeun. Qadim tegasna kudu ngamayengkeun anjeun, pasholli li rabbika teh ala sholati kana salat. Jadi pasholli kudu daek salat. Urang geus dibere nikmat tiap waktos, tiap hari, tiap jam, tiap menit, bahkan tiap dinten. Mung Allah mah saur Allah geus maparina nikmat seueur ka urang teh pasholli asal daek salat, minimal salat 5 waktu. Kholison barina ikhlas liwajhillahi karena Gusti Allah. Hila pasahi barina nyulayaan ka jalma anu poho anha tina ieu salat. Arroi anu ria piha dina salat. Kade saur Allah pasholli li rabbika, kudu salat anjeun teh karena pangeran, tegasna salat kudu karena Allah. Ulah salat teh seperti jalma nu sok mepohokeun, ulah salat mepohokeun sampai ningakeun salat, atawa jalma salat mah lain karena Allah tapi li ajlinnas karena arah-arah manusia. Ulah berarti henteu ngalaksanakeun perintah Gusti Allah. Tadi Allah geus maparina nikmat nu seueur, pasholli li rabbika, kudu salat karena Allah ka pangeran anjeun. Syukron eta teh karena syukuran urang salat teh li inamihi kana pirang-pirang nikmat ti Gusti Allah.
Jadi Allah nutos maparina nikmat nu seueur ka urang kantun urangna bersyukur ka Allah. Mana bersyukurna? Saur Allah pasolli li rabbika. Ku salat karena Allah. Naon margina? Ya ku salat urang bisa kaasup syukuran. Margi pa inna sholata maka sanyana salat jami'atun eta kumpulan li aksami syukri pikeun pirang-pirang bagian syukur. Jadi tina salat mah kumpulan tina pirang-pirang bagian syukur. Matak nembongkeun urang syukuran teh ulah wani ninggalkeun salat. Pan ulah sampai ke jalma menang nikmat, menang rezeki, menang duit loba, mencit sapi, ngonang tatangga syukuran, ari nu ngayakeun syukuran tara daek salat punten eta teu kaasup syukuran. Padahal syukuran nu jelas mah di dieu perintahna pasolli li rabbika. Oge sajabana salat teh wanhar jeung kudu daek mencit lamun dina bulan bulan naon Rayagung. Wanhar kudu daek berkurban anjeun albadana kana onta. Lamun lain dina bulan Rayagung mah wanhar teh kudu daek berkorban. Gitu. Wanhar albadana mencit kana onta allati anu hiya arilati khiyaru amwalil arabi eta pangsae-saena pirang-pirang hartana urang Arab. Wa tasaddaqo jeung kudu gawe sedekah anjeun alal mahawiji ka pirang-pirang jalma anu butuh. Jadi wanhar teh lamun dina Rayagung mah berarti kudu daek mencit kurban berkurban. Di luar Rayagung mah berarti urang kudu daek berkorban. Berkorbanan naon? Nu tadi teh daek sedekah, midamal sedekah, midamal kasayan, berkorban bisa berkorban berkurbana urang ku harta, ku tanaga, atanapi ku emutan, atanapi ngorbankeun waktu demi ngabela agama Allah. Wa tasaddaqo alal mahawiz. Hilapan barina nyulayaan liman kajalma yada anu ninggalkeun manhum kana ye mahawiz. Wa yamna'u jeung nyegah man anhum ti mahawiz almaun kajalma anu almaun anu mere. Pasuratu maka ari surat kal muqabalati eta sapertikeun ngabandingan li suratil mutaqaddimati kana surat anu ti heula. Wa qad pasarot wa qad pusirat jeung nyata dipertelakeun dijelaskeun naon as-sholatu salat bi sholatil idi kalawan salat id wan nahru jeung ari nahru bit adhiyati eta kana kurban. Jadi aya deui ieu surat nu tadi wanhar teh maknana bisa wanhar mencit perintah kurban. Lamun khusus dina bulan Rayagung, di luar Rayagung mah wanhar berkurban dia bisa berkorban urang mah kudu daek sedekah. Itu. Matak aya di tafsiran tadi pasolli li rabbika kudu salat anjeun ka pangeran anjeun. Makna salat di dia inu nafsiran bahwa salat di dia teh manana salat Idul Adha, salat Id. Wan nahru bitadiyah. Jadi wanhar tadi mana wanhar teh nyaeta kudu daek berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Lamun mika ijid anjeun inna man sanyana jalma abgodo anu bendu man ka anjeun libugdihi karena benduna man laka ka anjeun huwa ari ieu man itu al abdaru eta jalma anu tumpur. Al abdar tumpur. Alladzi anu la akiba anu henteu boga turunan lahu pikeun ieu man. Idyabko karena layab ko karena henteu samin huti ieu man naon nasalun turunan wala hasanun jeung teu aya kaalusan dukira nu dicaritakeun. Jadi lamun teh mah mika ijid jalma mung berkorban itunya mung salat mung berkorban itu tegasna ieu jalma ngewa ka anjeun ka jalma nu daek berkurban daek salat berkurban kakah ngewa ieu jalma huwa al abdar. Eta jalma teh ke kaasup jalma anu tumpur bakal tumpur beak moal boga turunan.
tegesna anu moal aya nyesat ieu jalma turunan bakal marawat teu boga turunan naudzubillah min dalik jeung moal aya kaalusan nu bisa dicaritakeun ketika naon tumpur teu aya turunan. Wa amma anta sareng anna ponari anjeun fatabkho maka eta tetep aya naon duriyatuka turunan anjeun wa husnu usyatika jeung alus sorana anjeun. Wa asaru fadlika jeung napak kaunggulanana anjeun bakal napakan karunia anjeun kaunggulan anjeun ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamat. Walaka jeung tepikeun anjeun fil akhirati di akhirat ma'ari perkara layad hulu anu teu bisa asup ieu ma tahtal wasfi hanapeun sifat ani nabi katampi ti kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam manari sing sajal qara'a anu maca ieu man surat al-kautsar kana surat al-kautsar sako bakal maparinan ngaleueut huka ieu man sa Allah Gusti Allah min kulli nahrin tina saban-saban walungan fil jannati di surga wa yuktabu jeung bakal dituliskeun lahu pikeun ieu man pikeun jalma naon asyaru hasanatin 10 pirang-pirang kasayan bi adadi kulli kurbanin kalawan bilangan saban-saban kurban qoroba anu gawe kurban hu kana ye kurban sal ibadu pirang-pirang hamba fi yaumin nahri dina poenan pepeuncitan. Tadi bahwa ari jalma anu mika ijid beh dituna mung daek salat benci ka jalma nu naon nu midamel kasayan kana daek pepeuncitan huwa alabdar eta jalma nu tumpur teu boga turunan. Alhamdulillah urang mah dipaparinan nikmat ku Allah dipaparinan turunan-turunan. Matak moal tumpur sampai poe kiamah kecuali ieu tos kiamah. Saur Kanjeng Nabi fadilahna tina ieu surat al-kautsar man qara'a surat al-kautsar sing sajal minu kersa maca surat al-kautsar insyaallah saur Kanjeng Nabi bakal dipaparinan ngaleueut ieu jalmi sok maca al-kautsar dipaparinan ngaleueut ku Allah tina setiap walungan di jero surga. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalmi nu tiasa ngaleueut walungan di surga termasuk walungan talaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Oge saur Rasul wa yuktabu lahu asyaru hasanatin bi adadi kulli kurbanin qarabahul ibad fi yaumin nahri. Bakal dituliskeun jalma tina 10 kasayan jalma nu daek berkurban kurban doma, kurban sapi, kurban naon bae anu berkurban dina poenan pepeuncitan lebaran Idul Adha maka saur Kanjeng Nabi bakal dituliskeun tina setiap saban-saban ieu dikurbankeun 10 pirang-pirang kasayan. Mudah-mudahan urang bisa ngalaksanakeun kurban pepeuncitan dina poe kurban. Amin ya rabbal alamin. Qala ngadau saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadi Baydawi. Qala ngadau saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ari sing sajal ma sholat eta nu maca sholawat ieu man alaya ka kami ta'dhiman karna ngagungkeun li ka kami. Ja'ala maka ngajadikeun sa Allahu Gusti Allah taala mintil kalimati tina itu kalimah ngalakan ka hiji malaikat lahu eta pikeun malakan janahani ari ngagaduhan 2 jangjang. Janahun hiji jangjang bil masyriqi di ujung wetan wa janahun jeung jangjang hiji deui bil maghribi di ujung kulon wa rijlahu jeung ari sukuna ieu malakan tahtal arsy eta hanapeun aras yaqulu ngadauh lahu ka ieu malakan sa Allah taala Gusti Allah taala Sholli ala abdi sholli kudu mintakeun hampura anjeun ala abdi ka hamba kami kama sholla seperti yen maca sholawati abdi ala nabi ka nabi kami wa yusholla terus maca sholawat atau pangmentakeun hampura ieu malaikat alaihi ka ieu abdi ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah. Hadirin jamaah sadayana dina ieu nyelang heula bahasa tadi nerangkeun bab fadilah kurban. Di dia dina hadis saur santri mah tiasa disebut badai istitrod nyelang bahasa ngabahas sholawat. Saur Nabi sing saha jalma anu maca sholawat ka kami ka Kanjeng Rasul niat sejang ngagungkeun ka Kanjeng Rasul maka Allah ngajadikeun tina eta kalimah sholawat teh
tina setiap kalimah sholawat dijadikeun hiji malaikat. Nu mana ieu malaikat teh ngagaduhan dua jangjang. Jangjang nu hiji ujung wetan, jangjang hiji deui sampai gedena ujung kulon. Warijlahu tahtal arsi, sampeana ieu malaikat teh ayana dina hanapeun aras. Teras Allah ngadauh ke eta malaikat nu tadi teh jelmaan tina kalimah sholawat nu diaoskeun sholawat ka Kanjeng Rasul. Saur Allah teh, sholli ala abdi kama sholla ala nabiyyi. Hei malaikat kudu pangmentakeun hampura aranjeun kabeh ka ieu hamba kami nu maca sholawat ka Kanjeng Rasul. Kama sholla ala nabi, seperti ieu hamba kami geus maca sholawat ka nabi kami. Santos dipiwarang kitu malaikat ku Allah, payusalla alaihi ila yaumil qiyamah. Terus malaikat tadi teliren-liren maca sholawat atau pangmentakeun istighfar, pangmentakeun hampura ka jami nu maca sholawat ka Kanjeng Rasul teliren-liren ila yaumil qiyamah, dugi ka poe kiamah. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalmi ahli sholawat, jalmi anu kersa maca sholawat. Naon margina punten dina sholawat mah Allah nyalira nyontoan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Saenyana Allah sareng malaikat Allah yusholluna ala nabi, maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rupina pangaosan dinten ayeuna cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngaoskeuna nu ngadugikeuna, umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna. Mangga tutup sasarangan kedua majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.